Hayya nabda doa awalan qabla ta'alum. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna rusdana wa aminna min syarri anfusina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min syarri halinna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuha talabah? Alhamdulillah nahnu bil khair. Hal antum bil khair? Nahnu bil khair. Lailatukum sa'idah. Ayuah, insyaallah fi hadhil lailah nahnu nata'allam ya'ni kamal adah madza nadoman ahlakul banin. Al-an insyaallah nastamiru ila babutsani. Paham tum? Ya. Iqra'u ahlakul banin ya bilugatu sundawiyah babutsani. Wahid isnani salasa. Ciri murang kalih sopan imurang dihormatan nyakitu numapatahan oge sareng rerencangan nyakan usahandapeun komokan nu alik pisan deuleuhna lain lumayan beres dina sasauran tawadok kepada insan sabar kanu milaraan akhlak nu rawanan kabatur aduan di mana kersasauran tadana rikeun soanten komomun guru ngayunan. Lanjut. Murang kalih nu teu sopan kaya pisan pangajenan
Mada nakul hada fi babul tani hatta yumkin hadisan hatta babul salis yakni min murang kali. Ada ciri murang kali sopan sareng murang kali anu teu sopan. Janten urang ayeuna mah terang eusi tina ciri murang kali sopan sareng ciri murang kali nu teu sopan. Kasaluhureun teh ulah nepikeun ka ulang ngalun jak ngalawan ya kahandapeun urang kudu nyaah kanu sahandapeun ya sareng urang ulah nepikeun ka bohong ya karena ya kunaon kusabab lamun urang akhlakna sae insyaallah urang bakal loba batur ya pahim tum ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya karena ya malam hari ini kita belajar apa akhlakul banin, akhlak bahwa kita semua ini harus berakhlak baik, berakhlak mulia, berakhlak hasanah. Ya, paham tum? Nah, insyaallah kita harus bisa menjadi ya orang yang berakhlak. Ya, al-an adua ba'da ta'alum. Robin fana bima alam tanah. Robin Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna Zuqana wasi'ah wa antar zuqal amanah. Mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasihkeun. Mugi Gusti ngawurukan kana ilmu kamanfaatan. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina. Kabaraya baraya abdi dina ilmu agamana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangwurukan. Mugi Gusti ngahi sekian kajembaran keamanan. Nah, tadi bilhamdallah. Doa kabaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.